Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadihi al-mu'minin walhamdulillahilladzi ja'ala ma'al sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khashsha man syaa'a min ibadihi bima hukmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi ma'allahu ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallam jalali ala jalla wa ala wa yanahu sallallahu alaihi wasallam jalla musnad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salihin ala nahjihim wa khairu wa firam. Qala Allah ta'ala karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa yatamisu bihi ilman sahalallahu ta'ala bihi tariqa ila jannah. Alayya wa hadis man Allah bil muradi tabarakallahu bihi wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma qabala amma ba'du. Kembali urang atas ngebahas dina kitab Nasrulibad makalah nomor 20 dengan ayeuna urang lajengkeun kana makalah nomor 21 dina bab sani nyaeta pintarna cendegian jeung jalma anu bodoh. Jadi ngabedakeun antara jelema anu cerdas jeung jelema anu bodoh. Dina dengan ayeuna urang lajengkeun kana hancana satacana urang tadi matakrim kana kalamullah dina surat Al-Mujadalah ayat 11 salsaladina malamada jadi wasilah kanggo urang sadayana kaing kaberkahan bagi karunia Allah Subhanahu wa taala sagala sadan bagi salamina amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yamsahillahu lakum wa idza qila usjudu fasjudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nadaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah dzalika khairun lakum wa athhar wa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Asma'tum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah
وإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومقالة حجة وإسنا dengan adil maqalahmu kasbatan dikursakan dikursakan 20 hiji kira diucapkan lagi daukan dan berbata yang kasingan eta tetap limpah diri di kejamaan utama atau mengakukan keutamaan buh ilmu atau amalnya wala watona serantaya lemah cai atau lembur matuhat eta tetap limpah di kejamaan bodoh. Jadi zaman pinter mah di mana-mana gitu di jagatna zaman bodoh mah lembur caina. Ayat tegasna ari jamaah mutasid anu ngabogaan sifat atau disifatan eta simat bil ilmi wa amal kawan jeung amal karena eta bukti si makro bisiman makroman anu dimuliakeun mado manturang diagungkeun indah nasi dia teh dihareupeun manusia di ai baladin di mana-mana lembur karena bukti eta si boga kautamaan sebenarnya bakana maka bukti kullu baladin sabar-sabar lembur indahu munggu si jama utama watona eta jadi lemah cai atau jadi lemburna sorangan di mana-mana we zaman boga ilmu manaon bakal kalau asih teh bakal jadi lemah caina walau kana di sana dan bukti eta siman gordian eta asing siman di eta lembur wajahilu an zaman bodoh eta jila budalika sabalikna tina eta perkara anu geus ditutur zaman utama maka ieu maqalah pada kuliti tina kitab Nasuibat karya Senawi Al-Bantani ngagunakeun bahasa anu sedikit karena pasaran karena filsafat. Ieu alasan Syekh Nawawi Al-Bantani ya nuduhkeun dawuhan ulama sepuh atau hukamat nyata alasan lagi nyerat makalah jalanan ningali kenyataan sosial di masyarakat sering ngajak mengarasa tenang jeung mulia saukur kusabab panena cicing di lembur sorangan. Nah iya betah di kampung sorangan atau faktor geografis atau misalkan arek nasab gitu jadi di dinya ngarumpulna gitu padahal manehna teh jahilun atau bodoh sebaliknya loba jama anu sieun hijrah anu sieun ngumbara kusabab disi jadi jama asing. Nah ieu maka dibongkar kunaon ku ieu musannif maka melalui makalah ieu musannif heula geuing yen kamuliaan jeung rasa betah mah lain kusabab faktor tempat lain kusabab harta atau kusabab misalkeun nasab tapi kusabab kualitas ilmu jeung amal dina diri eta si jalma ya ngalihan deui ieu cek musannif ieu kalau ngageuing yen kamuliaan jeung rasa betah mah lain kusabab faktor tempat nasab atawa kabeungaran tapi kusabab kualitas ilmu jeung amal dina diri eta si jalma maka tadi dia sebut Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah ayat 11 ya rafa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat Allah bakal ngaluhurkeun derajat jama-jama nu ariman di antara aranjeun jeung jama-jama nu dipasihan ilmu sababaraha derajat ieu janji Allah maka dimanapun dia dipijak di sanalah dia berdiri zaman boga ilmu mah di mana-mana di sana jadi lain di kampung sorangan bakal ngarasa betah kusabab ilmu jeung pasti dimuliakeun ku ilmuna gitu dimanapun dia berada gitu. Sekarang misalnya mereka bengkayang di Kalimantan geus jadi dihormat sabab ilmuna datang ke Aceh datang ke Papua datang ke Ternate datang ke daerah Batu tetep jadi kampung sorangan sabab tadi teh pasti ku Allah dinate sesuai dengan janji Allah akan bakal dipasihan ilmu sabab derajat bakal dimuliakeun sabab derajat ya fa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat maka
Rasulullah SAW ge ya, nalika dina ayeuna urang heureut lengkah nya kaditu hese bakat urang mentok ulah sok rasa betah dina zona misalkan urang ngerasa ieu kampung sorangan loba keluarga urang ieu tapi karena perkembangan kemajuan urang rada susah maka cek Rasulullah wa man yuhajir fi sabilillahi yajid bil ardi maqaman katsira wasa. Cek Rasulullah selain hijrah di jalan Allah ya. Hijrah di dia pindah tempat atau bagi hijrah tina hade kana goreng tina koret kana bageur tina ambekan jadi asna teh nyaahan gitu. Saat ini jadi hijrah ini loba dimaknaan ku para ulama ngan cuma urang hijrahkeun urang nanti urang nisbatkeun kana tempat atau misalkan kampung. Wa ma yu'ajiru fi sabilillahi yajidul adil maraboman kasir wasa. Sawean hijrah di jalan Allah bari urang hijrah teh lain karena makhluk. Ya. Tapi yang misalkan yang berubah menjadi lebih baik gitu kan supaya dengan misalkan lebih ini makanan cek Rasul mana niscaya mana bakal mangihan di bumi ieu tempat bawa tempat hijrah anu lega jeung rezeki anu loba surat An-Nisa oke ieu dijadikeun dina surat An-Nisa dina surat An-Nisa 100 ya. Jadi perintah Allah kan lain hadis lain. Wa may yuhajiru fi sabilillahi yajidu bil adil marahuman katsiran wasa'ah. Ada Al-Qur'an itu An-Nisa 100. Saya hijrah di jalan Allah, Gusti Allah, niscaya manehna bakal mangihan di bumi ieu tempat loba nu hijrah tempat hijrah anu lega jeung banyak jeung loba rezeki. Oke Rasulullah SAW man salaka tariqan yaltamisu bihi iman sahallallahu bihi tariqan ila jannah. Maka ini Rasulullah membedakan tentang orang misalkan hijrah tina kedu kana daek tina masalah tolak ilmu dina masalah bab urang tolak ilmu kau dijadikeun dina surat Al-Mujadalah ayat 11 bakal ditaikeun darajatan dibanding anu lain. Kamu disorangan ilmu agama nu paling utama sanajan manehna misalkan boga pangkat presiden tapi ketika papendak jeung anu jeung kiai sepuh atau jeung ajengan sepuh atau misalkan jeung tokoh agama pasti sungkan gitu. Pasti ngahormat leuwih gitu. Sanajan manehna boga pejabat misalkan boga pangkat bintang 4 gitu. Tapi tetap ketika papari jeung anu boga ilmu agama misalkan anu di ilmu agama maka pasti dia kenal santuna bakal menghormati leuleuh. Nah jadi ari pensiunna jadi ajengan mah nu boga ilmu mah terus selama masihna manehna hidup terus nyiarkeun agama. Maka cek Rasulullah masalah katanya yaltamisu bihi iman sahallallahu bihi tariqan ila jannah. Sawe anu nempuh jalan pikeun neangan ilmu atau kenya ilmu maka Allah bakal ngagambirkeun pikeun eta si jalma nuju jalan kana kabagjaan atau surga. Maka urang tolak ilmu teh jadi teh kahiji muka hijab tina masalah asbab rezeki. Ya, loba halang kana rezeki itu keluarga urang teangan tolak ilmu urang kumumbekeun kalian dina masa tarbiyah gitu. Maka ti Rasulullah ilmu mah batasna urang nya ilmu teh sampai batas nyawa tina atau sampai liang lahat gerak beres tugas urang. Karena ilmu nu Allah dibikeun hiji ka dina teh dibagi rata ka salam dunia nya sakabeh makhluk hiji tina lobana ilmu teh maka eta teh teu cukup urang diteangan hanya sampai karena batas urang urang geus sakitu beres selama masih kene urang bernapas maka didinya urang nya ilmu agama masih kene diwajibkeun atau padu ain. Ai paduan teh kewajiban lamun urang misalkan aya ngaran hukum wajib teu tina pikeun lamun dilaksanakeun meunang pahala lamun ditinggalkeun meunang siksa gitu. Jadi ulah depan misalkan kalian misalkan ngaji beres kitu geus salila urang masih napas di kandung badan maka orang dinya boga kewajiban naon jang tolak ilmu. Maka dina teh ayat mahfudnya di Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya dina lamun di Islam pesantren mah itu terkenal mahfudat itu al-alimu hayya wa in kana maitan wal jahilu maitan wa in kana hayya
Zaman nu alim mah zaman nu boga ilmu agama mah hirup sanajan geus maot. Nang daunnya misalkan bangsa abang bismillah tapi non aing masih kena diagung-agung. Masih kena loba para ulama-ulama besar seperti nama Magentur gitu kan. Terus misalkan Mama Ahmad Sanusi masih kena kurang dibahas sedangkan jasadnya mah tos pupus gitu. Tadi dia zaman boga ilmu mah hirup sanajan geus maot. Ngaranna tetep sengir. Sedangkan zaman bodoh mah geus maot sanajan awakna masih kena hirup. Geus dilalap gitu kan. Maka ieu kapate netepkeun yeuna hakikatna lembur matu atau tanah air lain secara fisik atau geografis tapi secara psikologis dan sosial lagu batul bil fadil daya istilah asing kerjama anu boga ilmu jama anu fadil anu ngabogaan kautan ilmu jeung amal boga daya pikat rohani di mana wae manana rinca masyarakat bakal ngadeukeutan minta nasihat jeung ngamuliakeun manehna otomatis diterima jadi bagian tina eta komunitas sehingga rasa kasangsaraan salahku jamaah asing teh leungit nya ieu kudu dikeun kusan timanya la gurbata lil fadil ta aya istilah asing ke jamaah ngabogaan ilmu atau nu utama jamaah anu fadil ngabogaan kautan ilmu jeung amal boga daya pikat rohani di mana we manehna ninja maka didinya menjadi lembur matu maka masyarakat bakal ngadeuketan eta nasihat jeung ngamuliakeun manehna otomatis diterima jadi bagian tina eta masyarakat sehingga rasa kasangsaraan selaku jamaah asing teh leungit tapi cenah ge ceuk ieu teh selawi walau atau dalil jahili. Nah ieu urang beungeutkeun henteu aya lembur anu matu pikeun zaman bodoh sabalikna zaman bodoh terembung nanti terembung nyiar ilmu agama terus oge emu ngamalkeun kahadean sanajan manehna pituin urang dinya pribumi gitu kan manehna sabarna keur ngasihkeun diri kulantaran naon eueuh bapaatna kamatur ayana eueuh nu nganuhunkeun eueuh nu neangan pokona asing di tengah-tengah lemburan sorangan rek aya eueuh teh jadi pengaruh ya ka zaman mah diulangi deui ya walau atau dalil jahili tak aya lembur ke zaman bodoh ya. Jama anu bodoh tur embung neangan ilmu agama bari jeung embung ngamalkeun kahadean sanajan manehna pituin urang dinya atau pribumi manehna sabenerna keur ngasihkeun diri lain jeung bapak ya cek kitab ya nasoil libat ya jadi bisa aya nu wadenge ke kamu kalau kulantaran eueuh manfaatna ayatna eueuh nu nganu teh ayat lamun ayatna dirina eueuh nu nganuhunkeun eueuh walire gitu kan eueuh manehna eueuh neangan gitu manehna asing di tengah-tengah lemburna sorangan matak tadi teh cek Allah ya Allah nanti kan dina jadina surat Al-Mujadilah yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat dimanapun dia dipijak wah pasti ditaikeun derajat ku Allah. Maka surat An-Nisa dina 100 wa may yuhajiru fi sabilillahi yajidu fil ardi muraghaman katsiran wasa sawe anu hijrah di jalan Allah nescaya manehna bakal manggihan di bumi ieu tempat banyak tempat hijrah anu lega jeung rezeki nu loba itu ketika urang di kampung kalian heureut ngaleng kagigir hese ka hareup hese maka naon istilahna tidak bukan dina kondisi anu teu nyaman maka Rasulullah maka Allah Subhanahu wa taala miwarahi hijrah gitu. Jadi ulah sampaikeun urang ngaribu diri gitu. Nu kaduana sindaek dengan ilmu agamanya. Sanajan kalian dimanapun kalian berada ya, mudah pemisahkeun daerah dimiti sampai Aceh sampai ke Papua itu teu eueuh na teu eueuh na sabab naon? Sabab Allah ngaluarkeun janjina diangkat derajatna gitu. Bukan tadi dia cek Rasulullah man salak tariqan yatamisu bihi iman sallallahu bi tariqan ila jannah sawai anu daek sawai anu rajin nempuh jalan pikeun milari ilmu khusus ilmu agama maka Allah bakal ngabarikeun jalan pikeun manehna menuju kana kabagjaan kana ka surga ilmu mah teu berarti babawa itu kemanapun kalian itu pasti berguna pasti nungan ka urang ari harta mah urang dijagaan ari ilmu mah ngajagaan urang gitu
Urang sombong misalkan ku harta, sombong ku turunan ngajaga urang, tapi ilmu mah ngajaga urang. Misalkan urang non, mata cek Rasulullah jadi kapal dua, fardu ain, tolak ilmu teh. Tadi teh aya fardu teh kan lamun misalkan aya hukumna wajib teh kumaha wajib ain. Lamun dijalankeun meunang pahala, lamun ditinggalkeun meunang siksa. Wan aya teh aya sabaraha teh aya sababaraha asbab rezeki nya. Anu teu bisa dipenta ku naon, anu teu bisa dipenta ku kasadia, anu teu bisa dipenta ku doa, ku puasa, terus teh naon ku munajat, ku zikir. Tapi naon, ku talab ilmu eta bisa ngabuka hijab asbab rezeki gitu kan. Nu kaduana teh aya hiji dosa, aya sabaraha dosa lain hiji. Anu teu bisa dihampura ku istighfar, anu teu bisa dihampura hatina ku Quran, lain-lain hatina ku bacaan kalimat istighfar. Oke ku naon? Ku salat, ku puasa, tapi bisa dihampurana ku tolak ilmu. Bahkan cek pangasa api toto banyak lamun urang misalkan hese muka hese urang ngadoa ka Allah teu bisa, urang misalkan hayang tobat ka Allah hararese, maka si rajin tolak ilmu. Sabab tolak ilmu mah sakabe sabab bisa muka bisa muka hijab dina sagala urang, hijabna urang nepi ka Allah atau usul, hijabna urang misalkan dina asbab rezeki kade rezeki itu da urang mah teu ngaji ge cenah urang babari gawe cangcang tu nilai keberkahan atau cangcang tu bermanfaat kerbatu sababna nilai keberkahan anu mahal mah. Lain masalah finansial atau nominal duit lain, tapi nu paling mahal nyata berkah gitu. Tadi teh Rasulullah man salaka tariqan yatami sufihi man sallallahu lahu tariqan ila jannah. Sawe anu daek nempuh atau daek anu misalkeun junun atau misalkeun sungguh-sungguh dina neangan ilmu agama, maka Allah bakal ngagampangkeun ka eta si jalma pikeun manehna nuju ka surga atau kebahagiaan. Ayo bicara tadi teh cek Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al alim hayya wa in kana maitan. Jama anu alima, jama nu boga ilmu mah sanajan manehna geus maot karana tetep sengit tingali para ajengan-ajengan urang. Contohna lamun misalkan sanad urang paman sahabat ya. Tetep anjeunna tos aya tapi tetep kene masih terus dibahas, masih terus dijieuna teh ajaranna masih terus dianggo. Beda wal jahilu mayatun wa in kana hayyan. Ai zaman nu bodoh mah di maksud bodoh teh tina masalah ilmu agamanya. Zaman nu bodoh mah geus maot ge sanajan awakna teh sanajan awakna masih kena hirup di alam dunia tetapi da enggak mau sesedina. Maka itu nutupkeun tadi teh la gurfatali padir teh istilah asing kerja utama jama anu boga ilmu mah boga keutamaan nya boga daya pikat rohani di mana wa manehna nincak masyarakat bakal ngadeukeutan menta nasihat jeung ngamuliakeun manehna otomatis diterima jadi bagian tina eta masyarakat sehingga rasa kesangsaraan saku jamaah sing teu leungit batu minta tolong bisa yang misalkan ngamandian mayit bisa, hayang misalkan mimpin tahlil bisa, hayang misalkan naon tina anu teh hajatan bisa. Manfaat teh ka batu. Wala waton lil jahili tak aya lembur pikeun zaman nu bodoh. Sabalikna zaman nu bodoh terhubung ngamakeun kahadean, bari jeung nya ilmu. Sanajan manehna pituin kurang dinya pribumi asli gitu. Manehna sabanana keur ngasingkeun diri. Kulantaran naon? Eueuh manfaatna. Ayana eueuh nu nganhunkeun, eueuhna eueuh anu neangan. Batu teu paduli. Nu paling siama manehna aya batur teh hanjakal, manehna batur teh alhamdulillah eta nu cilaka. Manehna asing di tengah-tengah lembuna sorangan. Jadi Imam Pelatih ngajelaskeun yang status sosial jeung katenangan hirup di dalam heaven dekat surganya. Kebahagiaan hiji jama ditangtukeun ku naon anu aya dina jero dadana. Itu ilmu jeung akhlak. Lain ku silsilah nasab atau sertifikat taneuh kalahiran lain itu. Nah, jadi masalahnya naon teh ditangtukeun ku naon anu aya dina jroning dadana ilmu jeung akhlak. Kadang-kadang kan urang sok teu narima nya ngarasakeun sorangan gitu naon sih urang teh misalkan urang mah urang asli di tapi itu sok tersisih ku pendataan gitu. Ternyata anu syarat khusus mah pendatang tadi teh lamun urang geus bentuk hijrah gitu kan. Misalkan aya di mana-mana hijrah ka kampung dieu ka dieu jadi sukses manehna perlu Mbak. Jadi ulama, jadi istilahna anu nguasai ekonomi
gitu. Sedangkan orang dia ngerasa wah cenah orang dia mah nanti asli di dieu mah di kana ditu beda eta tadi teh menghijrah tina bodoh kana pintar, tina koret kana bager, tina beugis kana nyaahan menghijrah gitu. Tujuanna naon ieu muslimin memotivasi ngajurung sangkan urang sumanget dengan ilmu jeung ngamalkeunna ulah sieun gumumbaran ulah sieun hijrah teu berat dibawa ilmu teh sanajan urang misalkeun capeknya batur maulid urang hayu we ulu petek dina kitab sampai geus lieur sirah teh nempuan aksara gundul gitu kan anu gondrong geus tara dibaca urang mau ngapunnya gundul we gitu kan henteu beurang, henteu sore, henteu peuting, henteu subuh, buat tapi dina kitab. Kita bakal non pengorbanan kalian itu tidak akan pernah sia-sia. Janji Allah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi ngingatkeun sakat urang teh ulah loba gaya atau sombong domeh ngarasa urang dieu pribumi asli urang tong. Sebab hakikatna jadi orang pribumi asli semua orang juga semua pendatang ahli asli nama orang tuh orang surga orang akhirat gitu. Dan sabab ge urang setiap cicing di hiji tempat eta geus ditakdirkeun geus ditaksis ku Gusti Allah gitu. Ini cek Imam Nawawi ngingetkeun sakat urang ulah loba gaya ulah sombong demi ngarasa urang dieu atau di bumi asli. Ini cek nanti cek Senawi Abatan. Padahal teu boga kontribusi ilmu jeung amal ke masyarakat gitu. Mungkin orang yang di masyarakat tapi guna-gunana tapi orang misalkan pendatang aya guna milih mana gitu. Jadi orang genon ngerasa di ulang teh matakan ke salah satu sifat iblis teh tenang. Salah satu sifat iblis itu tidak nerima kepada junioritas. Membaca iblis kan aya diciptakeun dina nasional panggulana si Adam kakara. Jadi salah satu sifat hiji iblis teh tidak menerima junioritas. Embung kalakahan ku nu ngora teh, embung kalakahan ku pendatang teh. Sia teh mah aya di dieuna aya mah perti baheula cicingna cik iblis teh gitu. Tah urang mah ulah sampaikeun boga penyakit model kitu ya. Ketika siapapun yang datang ke tempat kita tapi dia berguna maka dia hebat gitu. Jadi secara hakikat ya dina tinjauan tasawuf maka hakikat waton nyaeta kayaan di mana hate ngarasa kumanina tenang bebarengan jeung Allah sarta makhlukna jalma alimah hatena salawasna wusul jeung Allah ku kituna di mana wae tempatna manehna geus ngarasa dimanapun dia berada sarua kana jagat Allah. Ulun ngabogaan jagat gitu. Ulun ngabogaan gitu kan. Di mana wae cicing bagi orang berilmu di sanalah jagat Allah. Makanya sekarang sambil lembur sorangan salawasna di bumi Allah gitu ya. Oke misalkan hakikat keasingan guru anu hatina hakikat asing teh kieu nyaeta kayaan di mana hate jauh tina ridho Allah, jauh tina hidayah Allah, jauh tina kamanusiaan, jauh misalkan jeung tempat taklim, jauh misalkan jeung Baitullah atau Masjid Allah, jauh jeung misalkan majelis taklim, jauh asal zaman bodoh anu teu boga etika hakikatna teu leumpang tina poekna keasingan sarta misalkan maneh tina rahmat Allah ya. Itulah sampai ini zaman bodoh anu teu boga etika hakikatna teu leumpang dina poekna keasingan sarta misahkeun maneh tina rahmat Allah. Jeung urang kudu subjektif ketika melihat adab seseorang gitu kan. Kemudian misalkan contoh si barat teh sopan ka bapak ka batur henteu. Misalkan ka batur sopan ka bapak henteu. Kade urang teh kudu subjektif menilai seseorang. Jangan digeneralisir ka urang teu sopan dianggap rehna budak teu sopan. Oge dina masalah adab mah kudu ningalikeun, kudu ngarasakeun oh aing teh baheula teu bisa tara sopan ka batur. Itu sehingga aing nanti ku budak teh dicalutak kitu kudu kitu. Misalkan contoh aya misalkan kieu si barat teh misalkan ngalakukeun perbuatan anu teu sopan urang teh sia masih eta malu leutik cenah ka urang. Nah urang baheula model kitu atau henteu. Jadi orang kudu subjektif. Da cek bapak mah misalkan model ija cenah boga adab kudu jadi guru. Kalau batu mah tapi kunaon orang teu nya urang kudu koreksi sorangan gitu. Aing baheula leuwih kitu, mun bapak misalkan kalian aing baheula ka guru leuwih kitu. Leuwih misalkan leuwih teu sopan.
Tak urang naon menilai itu secara objektif. Jadi ulah nanti ulah digeneralisir gitu kan. Si ucup nu masalahna kabeh, nah itu teu kamari teh teu meunang generalisir, teu meunang jadi ngahukuman kabeh. Musalahna hiji dihukuman kabeh salah eta teh subjektif. Eta jamaah nu keur di otakna kitu. Jadi anu jeung amal teh disebutna sebut identitas. Ya. Kemudian bahasa makalah ieu paspor ya. Ilmu jeung amal soleh teh nyaeta mata uang anu laku di mana wae nagara jeung zaman. Ulah sieun hijrah, makalah ieu maparin keyakinan nu mate ka para santri atau sing sawe anu teu nya ilmu di dunia. Yang asa urang boga kapasitas, boga ilmu jeung akhlak, urang moal katalaksana di lembur batu moal. Maka harga diri dan manusia diukur ku manfaatna dirina kebatur. Lain kepanjandungan keluarga, ku nanti perlindungan suku atau lembur kelahiran lain. Tapi non cek Nawawi nyata harga diri manusia diukur ku manfaatna dirina jan batur itu. Kan orangnya merasa Nawawi nanti ulang contohnya jika para ulama kapungkur bangsa Syekh Ahmad Subuh kata Ju'alibin bangsa Banom mungkin sebangsa Abah Sepuh ini ribu nanti hampir ratusan anak dia itu puluhan tahun kubusnya gitu. Atau misalkan ilah terkenal pisan Mas Ahmad Khatib Amin Al-Kabawi gitu kan, atau Senawi Abantani aranjeuna angkat di Indonesia menuju ka Mekah ke Arab Saudi. Di ditu anjeunna status selaku jamaah asing pendatang. Tapi ku sabab ilmu jeung amalna anu luhur anjeunna diangkat jadi imam besar Masjidil Haram ya. Saat dimunyakeun pisan ku urang Arab jeung di dunia Islam. Mekah geus asal lembur sorangan ke dirina ya. Beda jeung zaman bodoh. Aya jemaah anu lahir gede jeung boga turunan di hiji lembur anu strategis. Manehna ngarasa jauh sabab status pribumi asli. Tapi ku sabab manehna bodoh kana ilmu agama, kedua rasa main judi jeung sok nyieun karusuhan. Tatanggana sararea ngajauhan. Nalika manehna mun musibah kudu ditulungan. Sanajan manehna cicing di lembur sorangan, manehna sabenerna ngalaman keasingan anu kacida alatan kabodohan anu atau jeung jahat akhlakna. Jadi kesimpulan anu di makalah harga diri kamuliaan jeung katenangan hirup hiji jalma lain ditantukeun ku faktor geografis, ku nasab atawa status manehna selaku di bumi. Tapi sagemblengna gumantung kana ilmu jeung amal soleh anu dipigoba ku manehna. Tadi zaman utama anu boga ilmu ya ilmu agama moal fungsi ngarasa asing atau kata laksana di manapun dia dipijak di sana dia berdiri gitu. Sabab kuluhun nama patirina manehna bakal salawasna diterima dihormat jeung dianggap baraya di manawi mana ditincang gitu. Kamana-mana gen nawaran udud kopi gitu kan duit zaman bodoh mah tur goreng adatna bakal salawasna ngarasa kasiksa jeung kasindeun sanajan manehna cicing di lemuna sorangan sabab naon hirupna teu mere manfaat sarta dijauhan ku papada manusia intina ilmu jeung amal teh nyaeta bakal hirup ini perasa di mana wae urang aya asa urang ngabogaan ilmu anu manfaat tur akhlak anu mulia bumi Allah bakal ngarasa lega jeung tumanina keur urang. Mudah-mudahan orang dijauhkeun tina sifat kabodohan itu ya. Ieu nanti makalah mematahan ka diri urang anu sok ngarasa diri urang teh urang teh urang ieu cenah mah ulah ya. Pijeunkeun sifat-sifat menggunakan tidak menerima pendatang, tidak menerima kan sifat iblis kitu kana biadab, tidak menerima junioritas aset malu tikaneh, tidak menerima bisa kuna aset malu ayeuna pan baheula di dieu ribuan tahun si ada mah karep diciptakeun anyar manehna mah di dieu. Nah itulah sifat-sifat naon, sifat-sifat ajan dia atau sifat iblis. Nauzubillah min daliknya. Wallahu bisallallahu alaihi Allahumma shalli ala nabiyil hasyim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.